Assalamualaikum sampurasun pamirsa sadaya anu kagungan usaha ngawarung sapertos simkuring. Tah ayeuna tanggal 18 bulan 7 2002 dinten Minggu ieu teh. Ti isuk jedur buka warung tepikeun kawayah kieu jam 8 wengi. Hasilna ukur sakieu. Sok. Emutan kumaha saur anjeun nu sami-sami garaduh warung. Aduh, kumaha usaha teh nya? Usaha ku usahana. Padedi, abdi nyuhunkeun tulung Padedi. Sanes nyuhunkeun tulung bantosan artos atanapi naon, abdi mah nyuhunkeun pitulung teh hoyong janten padama dinas kebersihan jalan kanggo mersihan jalan provinsi anu biasa abdi ningali dina video-video Kang Dedi Bapak aing sarerea. Abdi sejak nyuhunkeun pitulungna saupami abdi daftar hoyong janten padama abdi siap. Abdi tos putus asa ngawarung tiap dinten kieu jeung kieu. Malih mah kalahkah ninggalkeun hutang ka bank, dugi ka bank oge teu cicilan. Da kieu geuningan. Hatur nuhun Padedi margi aya perhatosanana kanggo simkuring. Abdi wargi Jabar kawit mah ti Sumedang hoyong janten tim dinas kebersihan provinsi sakitu panginten abdi hoyong abdi mah supados abdi tiasa ngagaduhan penghasilan nu tetap supados abdi tiasa nyumponan kewajiban abdi nyicilan ka bank hutang-hutang abdi nu tos dianggo kanggo modal dagang. Ayeuna abdi ku dagang mah geuning teu kahartos pisan dugi ka teu kacicilan. Mugia ieu janten perhatosan jeritan hate ti warga Jawa Barat. Mung sakitu panginten kahoyong abdi atanapi harepan abdi mung ka Padedi Bapak aing anu tiasa abdi disuhunkeun pitulungna. Hatur nuhun kasadayana supados ulah janten bendu atanapi kumaha-kumaha ka simkuring da geuningan buktosna abdi teh kieu tos putus asa. Tos teu tiasa nanaon deui ayeuna mah. Hatur nuhun mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.